resepna kanu nyieun dunyana, maka engke ketika di akhirat dibere sorga. Sebabnya nak geus di dunia baheula ninggalkeun dunia, hayang akhirat dibere sorga. Ketika di dunia manehanana hirup teresep kada dunia, poho kanu nyieun dunyana teresep kanu nyieun dunyana, di akhiratna engke bakal dibere gaganti dunia nu dipake karesep kunyana neraka. Jadi kesimpulan nama kieu mun urang hirup di dunia resep ka dunia, di akhiratna bakal ka surga tak ka neraka tah. Sakali deui. Urang hirup di dunia resep kana duniana, kemudian urang teh neangan dunia bae jaku resep jasa kana duniana, poho kanu nyieun duniana engke di akhiratna neraka apa surga? Iya paling terheran. Paling tersakieu mah. Nyawa tas ngaji mah bodoh deui nyaon teh. Tuh pertanyaan ada kos itu. Masya Allah. Pohara. Cek nunanya terus nanya na. Ai jelema nupang bagus-bagusna saha? Cek Kangjeng Nabi nupang bagus-bagusna mah jelema anu taat ka Allah, nurut ka Allah. Eta lah jelema nupang bagus-bagusna. Ari ukuran nu taat ka Allah kos kumaha? Urang ge kan lamun ditanya mah kabeh ge taat, hartina nurut ka Allah. Salat osok, puasa osok, nonton bola osok. Ieu urang mah serba osok lah. Di dieu mah komo di duku mah geus serba osok bae geus naon ge. Osok atuh ka Citra osok. Malah nu jualan jagongna ge urang dieu deui. Aduh, Masya Allah. Serba osok. Tah ukuran taat ka Allah teh kos kumaha nu hebat cak eta nu nanya. Cek Kangjeng Nabi ukuran jelema taat ka Allah nu paling hebat mah kos jelema babarengan jeung rombongan. Eureun nyana di hiji tempat. Begitu eureun nyana ngaleos heula ka sisi kieu atawa aya kepentingan sakedeung, ternyata rombongan berangkat. Begitu rombongan berangkat pan nyana culak cileuk. Tak ieu nyana culak cileuk hiji tinggalin rombongan. Nomor kedua nyana ieu kelabakan ka mana arah rombongan. Otomatis nyana neangan rombongan. Tak eta teh jelema nu taat upang bagus-bagusna taat ka Gusti Allah mah percis kos jelema anu tinggalin rombongan neangan rombongan teu culak cileuk nyana. Buah itu. Urang ge taat ka Allah salat teh tak kudu kos nu tinggalin rombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung dipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atba tabi'in.
Al-mukarramun para alimil ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat. Wabil khusus ka sahibul musibah Haji Yahya Iul Yahya Iul sakeluarga nu tadi geus didoakeun ku MC mudah-mudahan menang tereh menang gantina maksudna atuh sanajan teu maot ge pamajikan ari rek nambah mah masalah aja. Para aparatur pemerintah nu pasti di lingkungan ieu moal aya camat bupati moal aya moal daekeun leuweung ka dieu mah gubernur moal daekeun nya mah keur ngaringkuk pasti nama paling gelah RT naga geus we RT seumur hidup. Nu jelas urang babarengan kumpul di dieu dina raraga dorong doa ka almarhumah lain tiluna lain tujuhna lantaran tiluna teu bisa tujuhna teu bisa sabisana kiai bae atuh kumaha sabisana kiai bae sakieu teu ba'da subuh ya ge. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang dina wengi ieu kempel di dieu dina raraga dorong doa ka almarhumah yu urang doakeun mudah-mudahan anjeunna di alam barzakh aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tur urang ngadua nu mantep mudah-mudahan sabada almarhumah ka alam barzakh mudah-mudahan loba nu nyusul nu karolot. Pangganing kula mawa nu kolot. Nu huisan make jas. Geus lain di hulu bae huis ka kelek-kelek geus huisan. Alhamdulillahirabbil alamin kusringna urang ngayakeun riungan pangawasan dina nu kapapaitan sadugna tiluna tujuhna matang puluhna ngaratusna haulna patali jeung kamaotan nu urang kabehan dielingan ku nu maraot ceuk nu maot wahai urang dukuh karumpul geula di imah kula ceuk teh lilis kumpul deuk naon teh lilis ieu horenganan urang kabehan bakal paraeh bakal malodar sing harades ya ulah seseurian bakal paeh urang jadi nu maot eta nganasehatan ka urang gumantak ceuk Kangjeng Nabi kafabil mauti wa'izo cukuplah sebagai penasehat adalah maot mun jelema geus teu kanasehatan ku paeh bloon tah panjenengan jelema geus teu kanasehatan ku Al-Qur'an teu kanasehatan ku hadis teu kanasehatan ku kiai biasa bae teu kanasehatan ku nu paeh nyana nongton bae nu paehnya ujaheunya eta kan sakitu doang tah henteu ngaragap dada bahwa aing ge bakal paeh sedengkeun nu paeh mah
boro-boro jelema bobogaan lalaki ge mun pae cilaka eta sebenarnya. Itu berarti hirup. Tuh, aya nu cenah di tukang ngarasa moal salah eta. Kajeun ku kumaha ge pae eta jelema. Bobogaanana. Jabir bin Abdullah keur ngarariung jeung Kangjeng Nabi. Seorang Kangjeng Nabi ti keur dirariung ku para sahabat. Masya Allah karim. Teu kanyahoan deui aya tamu datang ujug-ujug ngahareup ka Kangjeng Rasul bari dengkulna diantalkeun ka Kangjeng Rasul. Tamuna ya Allah ya Rabbi kasep wasep jasa jeung Haji Musa mah jauh. Haji Musa mah geus henteu asup nominasi cenah mah. Kasep ya mah ya Allah ya Rabbi. Disipatan eta ku bagus-bagusna tamu hiji putih kulitna. Nomor kedua irungna mancung. Nomor katilu matana buleut-buleut. Bulu matana bentik. Rambutna terurai rapih. Make bajuna gamis putih. Make sorbanna sorban putih. Huntuna katingali teretes-teretes putih. Kabeh kataji sahabat harita ku kasep-kasep teuing ka si jelema. Wah bae didukum aku segitu mah. Eueuh teh pangkasepna Haji Musa da kumaha tuh. Malaya nu diangkat jadi bintang film urang di Malaya. Jadi nahoda ge Malaya atawa jadi pilot moal pan kudus mampai ganteng jadi pilot. Paling jadi kusir lah orang dia mah. Cek urang di sambarangan. Ya nu kasep mah aya bae di mana ge. Sakedeung deui ge Haji ya kasep. Cak do bogoheun. Eta tamu nu kasep teh ya naros ka Kangjeng. Ya Muhammad. Labaik cek Kangjeng Nabi. Sim kuring bade tumaros ka anjeun Muhammad. Oh mangga. Rek nanya naon? Mad dunya. Naon sih hari dunia? Cik Kangjeng Nabi dunia mah seperti impian jelema. Maksud impian teh kumaha? Jelema sare haju ngimpi. Ngimpi jadi raja. Beuh begitu hudang. Mana kerajaan aing ceuk. Jaeueuh. Nu hiji deui ngimpi, begitu ngimpi di jero ngimpina manehanana waduh keur dikawinkeun di pelamunan. Di pelamunan teh pelaminan. Hudang. Keur manehna di Kembangan hudang. Cakena kemana ieu pamajikan aing? Mana pamajikan aing? Eueuh, ngimpi tangaranna. Di jero ngimpi teh jana diangkat jadi gubernur. Begitu hudang, pangkatna. Di jero ngimpi teh jana diudag-udag anjing. Hudang, anjingna. Di jero ngimpi teh jana raga ka sumur. Sumurna. Dina sajroning ngimpi naon bae ketika hudang ternyata tah cek Kangjeng Nabi dunia teh lir teu beda jeung impian hiji jelema. Ketika geus maot, dunia kabeh. Bahkan cek wali mah ieu cek wali henteu geus maot, hirup kene ge geus ieu dunia geus teu kadeuleu. Dunia teh geus teu kadeuleu ku wali mah nu kadeuleu nu nyieun duniana. Urang mah pan nu kadeuleu Avanza. Nu kadeuleu teh urang mah kitu Mio. Aduh, tah Mio anu warna semu jambu teh bagusnya.
eta tadu kadele kurang urang mah kuari motor kadele motorna mobil kadele jentul mobilna imah kadele jentul imahna dan lain sebagainya sawah gunung huma dan lain sebagainya eta nu kadele nu nyeuna mah teu kadele kuali mah teu kadele nu kituna nu kadele nu nyeuna mun deuk digambarkeun kos urang bebene urang Cikupa boga bebene ngaran Sarwiti Cikupa terkenal ta Sarwitinya pasti geulis jasa ta Sarwiti adina ge adina Sarniti geulis urang dieu bobogohan jeung Sarwiti SMS Agus mantep jasa di dunia tidak ada duanya wanita tercantik hanya engkau Sarwiti wow luar biasa eta gombal tak budak aku kira yang menerangi dunia itu cuma matahari dan bulan ternyata bulan dan matahari kalah dengan senyummu Sarwiti. Bow. Tekira-kira tamang guys. Wah jasad. Masya Allah, gombalnya luar biasa itu. Dikiriman tah kue cincin ku Sarwiti. Kabogohna teh anu urang di urang dukuh dikiriman. Begitu diterima ku urang di eta endek ngadahar kue cincin terjadi deh didele dicium didele dia kue cincin ku bagus teh malah mah diteden di luhur lamari di minyak misikan tolong tau urang dukuh blon kue cincin diragapnya ku babaturan diragap isya baragap sambarangan baik teu bisa ieu mah teu bisa dicekel ku batur kunaon eta lantaran nu kadeleuna lain kue cincinna nu nyieun kue cincin nu mere kue cincinna besar Sarwitina aduh ieu nu kadeuleu teh cincin Sarwitina. Nah, etalah jelema lamun keur meujeuhna mabok kepayang cinta kos kitu. Nah, ieu ge lamun urang cinta ka Gusti Allah dibere motor, dibere mobil, dibere taneuh, dibere imah, beberean kakasih urang teu kadeuleu eta nu kadeuleu nu merena. Ieu mah sakadar nyaritakeun jelema nu luhur pangkatna bae heulana. Urang mah can datang tak kadinya, tetep bae jeruk nu kadeuleu jerukna bae. Teman-teman dileg-legan we jeruk ge sarua. Tah, lamun eta jelema nanya, "Ma dunya ya Muhammad, naon dunya teh?" Dunya teh cek Kangjeng Nabi sarua jeung impian hiji jelema. Ketika hudang tina sarena ternyata eueuh. Urang ge saruha. Ketika maot ditinggalkeun ku urang dunia eueuh nanaonan kabeh. Nuku urang di udag-udag eta dunia teh beuh ti mimiti isuk-isuk datang ka beurang datang ka sore bahkan teu salat acan ngajentullah jadi imah ngajentullah jadi mobil ketika urang maot mobil imah nu ngajentul teh teu dibawa ka jero kuburan bahkan menang 2-3 bulan mobil dipakai bobogohan deh. Imah kasurna dipakai gunung ora deh. Mun lalaki teh nu maotna mun lalaki nu maotna haju pamajikanana kawin deui jeung lalaki sejet. Haju urang nempo kadinya tah si lalaki da teh hudang di kuburan arwahna nempo. Sial. Menang aing usaha capek-capek. Aing teu salat disiksa tolol sia nu ngeunah rugi urang teh kitulah dunia geus hiji teh pertanyaanna pertanyaan kedua cek eta lalaki nu kasep teh ya Muhammad
aya naon cek Kangjeng? Pertanyaan kedua, mal akhirat, naon si ari akhirat? Ari akhirat baca Kangjeng Nabi perkumpulan manusia sakabehna engke dibagi dua. Satu kelompok ke surga, satu kelompok ke neraka. Eta lah akhirat. Naon ari surga? Cak eta nu nanya. Ari surga mah gaganti tina kahirupan dunia. Ketika hirup di dunia manehanana geus bisa ninggalkeun dunia saking cintana ka nunjieun dunia yakni ka Gusti Allah. Hartina hirup di alam dunia tapi henteu mencintai dunia, cintana ka nunjieun dunia. Di akhiratna bakal dibere sorga, gaganti dunia sorga. Ketika urang teh di dunia tetapi resep ka nunjieun duniana, lain kana duniana, di akhiratna bakal dibere sorga. Amin, kosnya anak baik. Blon da budak. Cak dunanya teh ari neraka naon? Ari neraka mah gaganti dunia keneh. Cuman gaganti dunia na ketika jelema hirup di alam dunia nyana resep kana dunia, teu resepkeun ka nu nyieun dunia na. Maka di akhirat ke bakal dibere gaganti dunia neraka. Masya Allah. Amin deh bente nya. Siapa yang surga jeung neraka teh gaganti dunia. Lamun deuleu pertanyaan model kos kitu jawabanana cek Kangjeng Nabi gaganti dunia. Surga gaganti dunia, neraka gaganti dunia. Cuman sorga mah ganti dunia bagi jelema nu cicing di dunia henteu resep ka dunia na, resepna ka nu nyieun dunia na. Maka engke ketika di akhirat dibere sorga. Sebabnya na geus di dunia baheula ninggalkeun dunia, hayang akhirat dibere sorga. Ketika di dunia manehanana hirup teresep kada dunia, poho ka nu nyieun dunia na, teresep ka nu nyieun dunia na, di akhiratna engke bakal dibere gaganti dunia nu dipake karesep punyana neraka. Jadi kesimpulan mah kieu, mun urang hirup di dunia resep ka dunia, di akhiratna bakal ka surga ta ka neraka ta? Sakali deui. Urang hirup di dunia resep kana dunia na, kemudian urang teh neangan dunia baja ku resep jasa kana dunia na, poho kanu nyieun dunia na, engke di akhirat na neraka apa surga? Iya paling heran. Bari tersakieu mah nyawa tas ngaji mah bodoh deui nyaon teh. Tuh pertanyaan kos itu. Masya Allah. Pohara. Cek nunanya terus nanya na, ai jelema nupang bagus-bagusna saha? Cek Kangjeng Nabi nupang bagus-bagusna mah jelema anu taat ka Allah, nurut ka Allah. Eta lah jelema nupang bagus-bagusna. Ari ukuran nu taat ka Allah kos kumaha? Urang ge kan lamun ditanya mah kabeh ge taat, hartina nurut ka Allah. Salat osok, puasa osok, nonton bola osok. Iya urang mah serba osok lah. Di dieu mah komo didukung mah geus serba osok bae geus naon ge. Osok atuh ka Citra osok. Malah nu jualan jagongna ge urang dieu deui. Aduh, Masya Allah. Serba osok. Tah ukuran taat ka Allah teh kos kumaha nu hebat cak eta nu nanya. Cek Kangjeng Nabi ukuran jelema taat ka Allah nu paling hebat mah kos jelema babarengan jeung rombongan. Eureun nyana di hiji tempat. Begitu eureun nyana ngaleos heula ka sisi kieu atawa aya kepentingan sakedeung. Ternyata rombongan berangkat. Begitu rombongan berangkat pan nyana culak-cileuk. Tak iya nyana culak-cileuk hiji tinggalin rombongan. Nomor kedua nyana ieu kelabakan ka mana arah rombongan. Otomatis nyana neangan rombongan.
tak eta teh jelema nu taat nu pang bagus-bagusna taat ka Gusti Allah mah precis kos jelema anu tinggalin rombongan neangan rombongan teu culak-cileuknya na buah itu urang ge taat ka Allah salat teh tak kudu kos nu tinggalin rombongan henteu pernah kasisi ka gigir wah ieu Allah ieu ka Allah percis kos urang duku we kitu mun salat teh Allahu akbar sendal aing di mana nanya mangkaning anyar kene do baru dibikin sudah jepit tamah encan mikiran motor encan mikiran macem-macem henteu kos do tinggalin rombongan pan aya nu tinggalin rombongan mah geus bae nya ngudag teh ngudag rombongan buah itu satungtung encan kapanggih mah rombongan tetep bae nyana moal eureun nyana moal mampir tetep beusi leuwih tinggalin etalah jelema taat ka Allah teh ukuranna model kos kitu luar biasa tidinya langsung eta nu kasep teh pamit ka Kangjeng Nabi entos Muhammad abdi bade pamit mangga sahabat didaruleukeun kabeh begitu pamit ngaleos lep eueuh sahabat nanya aya teh tamu kasep-kasep teh saha cak Kangjeng Nabi teu nyaho eta tamu lain sambarangan tamu urang mana eta urang langit tamu urang langit pohara teh katabuan urang langit mah pohara sahabat Jibril Masya Allah jadi sahabat waktu keur babarengan jeung Kangjeng Nabi malaikat Jibril turun bisa nempo ka malaikat Jibril indah jasa cek sahabat nu aya di dinya kula malain nanaon kuneuleuna ge ka malaikat Jibril geus indah jasa ya Allah ya Rabbi hiji mangsa di dieu ge didukuh keur ngarariung ngejol bae jelema aki-aki datang nanya begitu nanya beres leos eueuh ditanya eta tadi saha aki-aki jurig tah mah urang dia bisa neuleuh jurig Masya Allah ieu kuari dek pencalonan presiden rame artina rame teh dicari orang yang usianya 90 tahun ke atas Haji Musa sabaraha umurnya? Encan aya 90 encannya. Ieu mah kasup ngora sakieu mah. Ngora Haji Musa mah sakieu mah. Artina encan 90. Sebab atuh janggotna ge aya hideungan keneh. Ieu mah 90 tahun ka luhur. Tah 90 tahun ka luhur, 100, 110 diteangan deuk dikumpulkeun di Pelabuhan Ratu, deuk dibere ilmu telu. Ya dahsyat ya pencalonan nu kuari teh dahsyat. Nah, geus bali caritakeun lah sebab urang dieu ge beusi aya nu daftar. Kiai aya di dieu ge nu kolot. Tah jadi malaikat Jibril turun hiji ngabejaan tentang dunia. Teu aya nanaonan horeng dunia mah. Hajuk geus kieu kudu kumaha tuh kieu henteu kudu kumaha. Ulah diteangan dunia aya sia kuat mah teu dahar. Ih kumaha sih cenah kiai atuh sia kumaha. Maksudna kudu kumaha kudu kieu dunia mah tetep bae diteangan nu dagang nu tani nu bisnis ngan niatna jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala jangan hirupan anak pemajikan keluarga kabelah dieuna mah atuh kabelah dituna mah jang nyantuni fakir miskin yatim piatu syiar-syiar agama eta niatna asal keluar tidak eta cilaka mentak aya deui Sayyidina Ali kapanggih jeung Salman Al-Farisi Salman Al-Farisi teh hartina Salman orang Persia teh Iran lamun geus nyaho ka Iran resep di Iran mah hiji di Iran mah bersih daerah sareungit di Iran nomor kedua di Iran mah palinter jelemaana
Iran tiris di Iran mah aya seorang sahabat ngaranna Salman Al-Farisi waktu keur perang Khandaq nyanalah nu nyieun parit boga gagasanan kapanggih ieu mah geus bareres perang di Madinah keur talalentrem Sayyidina Ali kapanggih jeung Salman Al-Farisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Salman. Keur naon ente? Keur bingung. Bingung naon tuh? Loba nu dipikiran jagna ieu hirup ternyata bingung jasa teu manggih tungtung. Puyeng ieu hirup ieu kieu bae. Salman. Maneh bae bingung atuh komo nu sejen. Lamun maneh bae bingung ieu, atuh engke nu sejen-sejen leuwih bingung. Ulah sok bingung. Tetep kula mah neuk bingung bae jakna. Ulah sok kitu cek si Ali, senangkeun bae. Henteu teu bisa kula mah bingung bae jakna. Naon tuh nu dibingungan? Nu dibingungan 4 perkara. Naon hijina? Nomor kahiji nu kukula dibingungan teh keluarga. Naon tuh? Keluarga aduh tuntutanana titah usaha bae. Puyeng kula mah keluarga. Cek Sidina Ali akur tah mah. Kok bisa jadi bingung? Panca Kangjeng Nabi dunia teh hina. Dunia mah teu diteangan ge geus diatur ku Gusti Allah. Pan pamajikan urang teh ngadenge ke ucapan Kangjeng Rasul handeup keneh anyar keneh tapi kula lamun di imah bae haju bae pamajikan ka pan atuh teu kaluar ka pan atuh teu usaha ka pan atuh henteu ka pasar ka pan atuh tak puyang aing mah ngadenge kos kitu sahabat ge puyengkeun atuh ka orang duku raja puyang ujianna di dieu mah. Kula mah puyeng eta cek Salman Al-Farisi teh. Kunaon tuntutan keluarga ku haramat. Eta nomor kahiji puyeng jas. Pusing. Bingung. Aju bingung nomor kedua naon? Bingung nomor kedua setan. Kunaon tuh setan? Setan teu pernah ngajakan beres ka aing. Caknya kapanggih jeung setan teh ngajakanana waduh mun teu main remi main gaple. Nonton main bola, SMS-an, eta beta setan mah. Encan nyorang we setan ngajak tahajud. Can nyorang we setan ngajak sedekah, sial tah setan. Aing bingung ka setan. Goblok jata tah setan. Sedengkeun kan titah di perangan tah setan teh lantaran setan teh musuh. Janya mah ngajakana teu beres bae, tapi aing teu bisa neuleuk ka setan. Mantap puyang aing ka setan. Cek Sidina Ali jah oke sia ieu. Sugan aing nguyangan naon orang nguyangan kos kitu. Atuh pantes tah mah puyang ge mulai eureun-eureunna. Makana aing mah hayang neuleuk ka setan cek cenah teh. Geus disiapkeun pedang, tumbak segala rupa. Ieu aya perang jeung musuh mah aing jeung Kangjeng Nabi. Waktu Kangjeng Nabi masih jumeneng keneh jah siap bae, ulah-ulah beurang peuting. Kangjeng Nabi ngajak perang aing siap bae, kajen ku kumaha ge, musuh nu mana ku aing dihantem. Ketika Kangjeng Nabi titah merangan setan, aing teu bisa neuleuk ka setan, puyang aing. Tah ieu nu aing jadi puyang mah ieu. Masyaallah, hese jasa aing. Mun kadeuleuk geus ku aing mah diringkus setan. Aju karasan teu datangna setan. Karasa cek cenah mantak aing puyang ge. Kumaha tah karasan? Ai salat. Salat beda datang tah setan ka hate. Goblok tah setan. Atuh tikem eta hese cek cenah. Jadi sahabat ge teu bisa nikem setan mah. Teu bisa. Jadi eta urang newak setan mah sarua jeung newak hitut hese. Hese tuh. Tuh ka ambeum mah aya tapi ka tewak teu bisa. Eta lah setan. Nah ye nomor kedua cek Salman Al-Farisi kulama ieu ngabingungan setan. Ngajakana teu beres bae. Insyaallah.
katilu naon cek Sidina Ali du dibingungan. Nomor katilu malakal maut pasti datang menta roh bingung. Mun kitu banyana datang na silaturahim doang. Henteu menta roh moal bingung. Ieu mah asal datang bae nya nama menta roh. Asal datang menta roh tak ieu nu jadi bingung. Dibikeun kumaha teh dibikeun kumaha. Atuh ulah dibikeun bae. Puguh tugasnya na asal datang bae roh kudu coplok. Teh bingung ye. Sedengkeun kan coplok roh teh lain sacoplok-coplokna. Saenggeus teh roh urang teh dicoplokeun di awak urang cek Salman Al Farisi. Eta kapan dibawa engke ka Sidratul Muntaha terus kepanggih jeung Gusti mun bagus haju turun ka handap ketika eta kapan milu jeung urang di jero kapan asup ka jero kubur ya Allah ya Rabbi cek Salman Al Farisi di dunia mah di luhur kuari kajen kukumaha ge urang loba batur tapi di jero kuburan di sorangan ieu tah menjadi puyeng ge aing mah puyeng mun bisa di SMS mah tah malakal maut ulah waka datang tapi teu bisa sedengkeun kuburan eta pan ngomong bae kuburan cek Salman Al Farisi teh kuburan teh ngomong ketika orang liwat ke kuburan nanya ke orang Ipendi mau kemana lihat saya nih rumahmu yang terakhir yang tidak pernah pakai semen ini rumahmu yang terakhir tak kuburan ngomong kos gitu kuburan orang liwat ke kuburan Haji Musa selamat datang Gusti Allah kadenge kuburan teh kumaha tuh ndeu kumaha ka Salman Al Farisi teh nyaritakeun kos kitu lam yati yaumun ilal gobri illa yatakallam teu datang hiji poe ka kuburan kecuali ngomong kuburan payaqulu ca kubur ana baitul gurbah ana baitul wahdah ana baitul turab ana baitud dud kaula ieu adalah imah pangumbaraan terakhir kaula ieu imah nyorangan kaula ieu imah lebu imah taneuh kaula lah imah bilatung ngomong gitu kuburan tiap poe lam yati yaumun ilal qabri teu pernah datang hiji poe ka kuburan illa yatakallamu ngomong kuburan ana baitul gurbah ana baitul wahdah ana baitul turab ana baitud dud lamun kadenge ku urang misalna urang duku ngadenge omongan kuburan takos kitu asana moal mahi masjid moal mahi ku abeh padesak-desak di masjid wah geus kararieu bae wutas bae gede-gede meureunana garari deui gue ilallah ieu kunaon ieu aing ngadenge kuburan Masya Allah Karim kulantaran teu ngadenge ka bahasa kuburan pakai bobogohan jatuh oleh tadi duku mah bloon di kuburan pakai belai-belayan ya Allah ya Rabbi wajahmu bloon ngagitar di luhur kuburan bener teu Haji Musa bener teu bener kan aya eueuh teh nu kitu di dieu coba saurang bae tewak habak teh eta teu ngadenge bahasa kuburan lamun nyana ngadenge bahasa kuburan mulai kos kitu wah moal daekeun kajen kumaha ge ya Allah ya Rabbi sedangkan di mana-mana dikubur urang nah kuburan ngomong wa idza dufinal abdul mukmin di mana-mana dikubur hamba Allah anu mukmin kuburan ngomong wa qala lahu cek kuburan marhaban ahlan wa sahlan misalna Haji Musa maut lantaran nama ibadah begitu asup ke kuburan cek kuburan marhaban ahlan wa sahlan selamat datang Pak Haji Musa selamat datang tenang saja tidak usah ragu-ragu ini adalah rumah terakhir enggak usah pusing-pusing sebab saya sudah tahu ketika engkau jalan, ketika engkau lumaku, apa itu lumaku?
Ketika engkau berjalan di atas punggungku, aku tahu kemana engkau jalan, aku tahu. Wih, kuburan bahasana bahasa kampung Melayunya. Nyaho ku lagi cak kuburan, kamana ente lempang nyaho, nu mantap tenang bae, geus tenang. Kula ieu neulekeun maneh. Lantaran maneh makan ka mushola, ka masjid, ka majelis taklim. Nyaho kula, nu mantap tenang bae geus ulah sieun-sieun. Kuburan ngomong kos kitu. Tetapi ketika dufinal fajir, jelema anu doraka dikubur atau kafir anu dikubur cak kuburan wa gola lahu cak kuburan la marhaban wala ahlan wala salaman, tidak ada selamat datang, tidak ada selamat datang kepada engkau, hei jelema anu doraka, ya imah sia ye kuari aing nyaho jasa sia waktu lempang di luhur aing, emang aing teu neuleuh ka sia. Aing ngeuleuh pan sia leumpangna ka citra. Nyaho aing. Nek ngomong naon sia, ha? Geus ngomong teh urang teu ku aku. Moal bisa kumaha sia ieu. Nek ka mana lompat jan kuburan nu ngomongna. Ja urang tepan leumpang di luhur taneuh nya nyahoeun. Cek kuburan. Sakedeung deui. Aing ditugaskeun ku Gusti Allah titah ngagencet sia. Aing nyaho pan ka sia. Ha? Pagawean sia dengan mabok doang, emang aing teu nyaho. Ajurit da ge panang maling. Emang aing teu nyaho. Ajut sia tas mabok pan anak tatangga sia dikerekep ku sia. Emang aing teu nyaho. Sendal batur leungit, duit masjid leungit. Kan ieu. Aing nyaho, nyaksian aing. Deuk ngomong kumaha? Mentek begitu asup ka jero kubur teh Haji Pendi misalnya. Malaikat nanya, man rabbuka? Cak Haji Pendi lah geus teu kudu ditanya. Emang atuh geus jauheun ja. Kuburan geus jauheun ka aing lah, aing mah dagang pan teu jujur. Ya dagang karung dioplos balulu lah, geus sabodo lah aing mah geus teu kudu ditanya malaikat lah geus pokona nya nyarahoeun kuburan ge. Nek kumaha deui coba ayo, masyaallah karim. Tah Salman Al-Farisi teh carita ka Sayyidina Ali bingung. Bingung kaula mah hiji nu dibingungan teh keluarga nungtut usaha bae. Nomor kedua ngabingungan setan ngajakan atau bener baik. Nomor ketilu ngabingungan tentang malakal maut datang ke urang teh mentar roh sedengkeun ketika roh keluar urang bakal dikubur. Aya keneh nu dibingungan ku maneh cek sina aya hiji deui naon? Hiji deui nu dibingungan ku kaula yakni Allah selalu neuleukeun kaula. Diuk didelekeun, nangtung didelekeun, ngomong didelekeun, ngaji didelekeun, di pasar didelekeun, di masjid didelekeun. Kula mah bingung jasa beusi kadeleuk ku Allah keur maksiat eta bae. Cek Sidina Ali bingung eta mah sia mah sorga. Salman bingung kos kitu mah sorga. Tah nu mantak horenganan sorga eta jang jelema nu bingung. Ternyata orang sorga mah jang jelema nu bingung. Masya Allah. Sugan urang mah sorga teh jang nu senang-senang. Sugan urang mah sorga teh jang anu hararebat lain. Horeng sorga mah jang jelema anu bingungna kos Salman Al-Farisi. Cek Sayyidina Ali Salman ngabingungan tentang keluarga lantaran nungtut titah usaha anjeun mun usaha cakang jeung Nabi ketika ente usaha jang keluarga niat lillahi ta'ala boro-boro usaha nu gede leutik sesuap nasi nu dibikeun ka pamajikan eta ganjaranna luar biasa gedena. Sahuap dibikeun ka anak ganjaranna pohara jasa. Sahuap dibikeun ka incu pohara jasa. Kumola mun datang ka beberean ka tatangga ka fakir miskin. Ulah bingung-bingung. Sebab eta keluarga teh nu nitah usaha berarti membangkitkan semangat. Lamun keluarga geus teu daek nitah usaha henteu bangkit semangat. Acak-acakan ke dunia. Nu mantak aya santri datang ka Imah Abah almarhum.
Waalaikumsalam. Jasi ya ieu cek abah teh. Mangkeun ngamamangkeun ka abah. Aya naon ieu sia datang ka dieu. Minta doana mengaji kula di imam magahan ngaji ngan pamajikan galak biasa. Bagus cek abah. Bagus pamajikan galak mah. Tuh. Ieu nya galak masalah pamajikan. Galak naon tuh? Ditahan usaha. Tah, eta pamajikan ulah dikamamanakeun. Lamun pamajikan galak, enggeus. Pokona mah sorga. Kan bisa sorga kitu, Bang. Hiji gabangkitkeun semangat. Lamun ieu pamajikan sia teu galak atuh sia mah ngarikuk bae. Jadi sia mah santri pan, ngagedean kanjut bae. Duh mantap ku Allah dibere pamajikan galak. Abeh sia usaha. Maksudna naon? Jang ibadah ka Gusti Allah ulah cicingeun. Jadi lamun boga pamajikan galak, urang kudu alhamdulillahirabbil alamin. Mantep pamajikan galak mah. Jadi urang naon kitu ngaranna dula deuleu bae. Deuk keluarga aya eueuh ya. Coba pamajikan urang teu galak mah solonong bae pan. Jadi anggapan pamajikan ge sarua jeung kadal. Kitu pamajikan galak urang. Aya babaturan urang. Kan galak teuing puyang. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi urang lamun nyaritakeun tadi tamu malaikat Jibril nanya ka Kangjeng Nabi, horenganan malaikat Jibril teh mere ilmu lain jang Kangjeng Nabi tapi jang urang sebab komunikasi malaikat jeung Kangjeng Nabi didengekeun ku para sahabat disambungkeun ku kula kuari ka dieu ternyata kula bisa nyambungkeun urusan obrolan masalah malaikat Jibril jeung Kangjeng Nabi hiji nu ditanyakeun naon dunia ternyata horeng dunia mah bagaikan impian. Nomor kedua ditanya naon ari akhirat. Akhirat eta adalah kahirupan kukumpulan. Engke dibagi dua, nu sabagian ka sorga, nu sabagian ka neraka. Ditanya ari sorga naon? Sorga horeng gaganti dunia. Ketika orang cicing di dunia tapi geus bisa ninggalkeun dunia, resepna ka nu nyieun dunia di akhiratna engke bakal urang dikasorgakeun. Bahkan di sorgana tergantung kumaha urang ninggalkeun dunia na waktu di dunia. Lamun urang teresepna kana dunia 50%, di sorgana keindahanna 50%. Lamun di dunia urang ninggalkeun dunia na 75%, di sorgana keindahanna 75%. Lamun di dunia na total 100% ninggalkeun dunia. Artina ninggalkeun teh teresep urusan dagang mah dagang, tani mah tani, jang keluarga, jang ibadah, tapi teresep total di akhirat teh surgana luar biasa. Ketika ditanya naon neraka, orang gaganti dunia kene. Ketika orang hirup di dunia, resep kana dunia, teresep kana nyieun dunia na, maka di akhiratna bakal dibere gaganti resep dunia neraka. Gitulah malaikat Jibril nyaritakeun. Kemudian terakhir nupang bagus sajelema adalah nu taat ka Gusti Allah. Nyaritakeun nanya tentang panghebatna nu taat percis kos jelema nu tinggaleun kapilah, tinggaleun rombongan, nyusul moal luak liat satungtung can kapanggih. Gitulah jelema ibadah ka Gusti Allah nu dikadeuleu Allah na bae henteu luak liat. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sesuai ejeung malam ieu malam mengenang kewafatana almarhumah, urang nyaritakeun tentang dunia jeung akhirat. Lantaran urang teh bakal nuturkeun anjeunna, antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum lahikun. Nah, susul tadi ku Salman Al Farisi, hiji ngabingungan tentang usaha. Ulah pamajikan nuntut ka urang usaha, urang gerak usaha lantaran memang dititah ngan niatna jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nomor kedua, ngabingungan tentang setan. Setan mah teu pernah ngajak anu bener. Nu mantak ketika urang diuk isuk-isuk atawa peuting
Nah iya ajakan setan teh jeung ajakan malaikat datang ka diri urang. Malaikat ngajak bagus, setan ngajak goreng. Dua ajakan lemah, dua lemah. Ajakan malaikat positif, ajakan setan negatif. Ketika orang diuk bae kita magrib tah. Cak malaikat teh cak malaikat maca Quran bae maca Quran. Bagus maca Quran bari nungguan isya. Cak setan mending remote TV mana nonton TV bae bari nungguan isya tah ieu mah diduku baheula diduku nu menang malaikat tah setan setan siapa emang siapa setan tuh nu menang setan bener tah bener lain lalaga anu menang setan eta diduku mah kos kitu eta tuh nya terus naik rada penting saeutik cak malaikat teh mendingan sare bae engke penting hudang tahajud cak setan teh kayak main bola mending deuleu main bola waduh Kamerun bagus yo mantep tah nu menang malaikat apa setan tuh setan deui bae lah mah setan deui bae nu menang ya Allah urang isuk-isuk diuk kieu bae cak malaikat teh ulah sok dula deuleu eta mah awewe haram di deuleu ulah mun deuk dikawin bae cak setan teh hook deuleu bae mendingan ge kadanan atuh ku noel neuleu-neuleu cak cenah tah nu menang malaikat apa setan itu setan deui atuh nu menang ya Allah tah introspeksi itu teh terus bae tah urang antara ajakan malaikat jeung setan teh nu menang setan bae. Nu menang setan deui. Henteu pernah bae malaikat. Aya sakali malaikat menang sakali, elehna 10. Ya Allah. Ieu mantang Salman Al-Farisi mah ngabingungan tentang setan. Bingung aing mah ka setan teh. Sedangkan setan mah aduwwum mubin kita di perangan pan ieu teh setan teh aing mah bingung tah eta teh ngabingungan kos kitu horenganan sorga ngabingungan tentang ajakan panitah keluarga sorga kitu keneh ngabingungan setan ajakan-ajakanana eta ge termasuk bakal introspeksi terus ujug-ujungna sorga nu mentak cek tadi ge horeng sorga mah jang tempat jelema anu bingung mentak besi aya orang dia bingung mah ieu sorga kajen kumaha ge ngan tanya heula ngabingungan naon sia ngabingungan kreditan neraka tah mah kos kitu mah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dibalik kitulah ucapan Kangjeng kitulah malaikat Jibril kitulah Sayyidina Ali kitulah Salman Al-Farisi asupkeun ka benak hati urang tanamkeun tancebkeun jang introspeksi urang supaya urang bisa leuwih deukeut ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang doakeun almarhumah Ibu Lilis mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana ditepatkeun dina ridho jeung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kitu keneh urang nu bakal nyusul jeung pasti nyusul na deui moal ragu-ragu jelas pasti bakal nyusul urang aya dina husnul khotimah amin ya rabbal alamin. Keluarga nu ditinggalkeunana Bapak Yahya beserta anakna jeung keluargana mudah-mudahan dipasihan katawakalan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala jeung mudah-mudahan dibere kajembaran ku Gusti Allah. Sakitu bae pihatur ti sim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana urang ngadoa ka Gusti Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah.
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu billahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ansurna ila sirna min ashabil kubur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.